kok. Makanan terlezat di Leuweung. Masak naon di Leuweung. Ngeunahnya. Tadi boka imah masak kumaha. Pernah meureun ieu keur mepet. Mana? Enak. Nya. Lumayan. Ulen euy, cambuhan alus. Campur nang. Ampun. Makanan menak. Zaman dulu. Kayak capek di hari euy. Imah mah mawa naon. Sampai gimana? Iya. Kalau aku jauh kena lu, Umbang. Kemana? Ke Saung. Oh. Ngarauk euy, mukbang. Ngarauk euy. Kana hui. Ai inget ngarauk ieu. Segala ayam. Makanan ieu makanan Enak. makanan kebon. Usaha negara. Mantap sekali. Siap kan, Mak? Ngon teh. Ayo. Campur. Pasti. Ngeroyo yuk. Jag-jag. Zaman dulu mah iya adanya. Iya mentak ngajak-jak dulu. Nya. Aya nama kan aya masak kok. Iya kayaknya 2 rumah mah. Bola buya. Nya. Ya kecil, masak kok penguat rasa. Nah, kota lagi. Ngeunah leuwih kumaha aya apeu. Kalau masak kok. Ayo. Kaldu ayam nya. Kaldu bubuk mungkin. Kaldu sapi. Tuh kaldu entog. Kaldu ayam. Basihan nya sok dituang euy sak itu. Jago betara. Nuang dengan tara. Raseur teuing. Sampul kuat dina. Belum kuat. Iya oke nanti. Bagus. Udah sampai wae malah wae. Iya. Mau enggak ada sanggup. Sanggup mah anak gitu ya. Naon ieu teh?
biasa netarali lah ketemu.